mangga Ariga Gatot Kaca Arija Jauh Ambon Aribon Boteng Asa Arisa Sakit perut Arirut Rujak asam Arisau Sambat Sampit Aripin Belum ramen Aripin Meja makan Arika Datang kosong Arisau. Nah, iya barudak tempatna barudak kesenian resep ngumpul nanti di dieu. Ieu base campna lah. Puncak urang teh. Ayo urang ka jero aya mah, kang tingali di jero aya lawan. Nah, ieu gini kan tempatna barudak ngumpul kan, tempat-tempat kesenian aya orang langsung kira hujan. Karena rawan di jero teh yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kumpul kerame. Kang apa teh langsung? Alah, rajanarang eta Ah, kan. biasa we dia. Giring iya. Tadi jatuh kali dia. Dia wis coba dia. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ah, iya Kang Ahmad. Kang Ahmad iya saya teh. Tadi ya. Iya nih Kang ya. Penderian. Dia kan saya. Kang Iki kita ini kan. Di dia teh original sahur nama sih di dia teh ngadamel grup kesenian naon tah. Ah, biasa we yang menuju nyerok parabot, nyariung ngalongi teh kieu we da mu ngare ngalongi mah nyerantai gitu nya. Rantainya. Alhamdulillah dia teh nya sahur orang dia mah dog-dog di sepatna teh kan. Mun reak teh. Oh, reak-reak. Gitu di dia teh aya kesenian mah. Berarti di dia teh ngadamel grup reak tah. Laras tentang komunitas gitu kan. Oh, komunitasnya ieu mah sanes grup reak Laras. anu sanes gitu grup. Berarti grup mah Anu sa lingkungan sadaerah gitu. daerah ngarangkul berarti di grup mah. Komunitas mah nya ngarangkul. Ari komunitas mah kan ngarangkulan sadaya gitu nya, menyebar luas gitu tah. Nah, geningan ieu mah sanes grup reak anu sajiga nu tos umum geningan ieu mah komunitas. Ning dina grup reak teh aya komunitasna. Jadi teu ukur grup reak barudak ora ieu mah jam barudak ora. Awal sepreak aya komunitasna, wadahna grup komunitasna. Geningan di dieu berarti aya pimpinan meureunannya. Oh, tangtos saya tahu. Aya pimpinan. Pas dikonsepkan gitu. Oh, dikonsep. Sempat resmi gitu. Oh. Dan tanya ku abdi dikenalkeun ieu pimpinan apa ngenten? Oh, iya pimpinan. Hardi ya tadi kan selaku pemimpin maksudnya ngarangkul barudak. Hari iya Kang. Abdi teh keranasan di percanten jantan Mali gitu ya. Oh, Mali. Pawang teh. Awak teh. Ieu nayaga-nayaga ini sekali juara raya. Oh, iya. Lapas Ini masuk Inenan begitu ya? Oh, iya si Nena. Oh, ini kan si Nena teh pameketnya di dieu. Ya. Supados aya nu benteng di Oh, sana. entah geuningan eta kaunggulan teh nya. Oh, jika nanti gitu. Reaktifnya aya pameget jeung nyinana biasa geuningan. Da umum mah kan istri geuningan istri di mana-mana. Ya alhamdulillah. Ieu mah pameget kelihatannya. Dan ieu Kang akan abdi ka dieu teh hoyong terang tah dina kesenian-kesenian di daerah Sebuderan Cileunyi teh aya grup barudak ngora hungkul tah anu ku abdi ka dieu teh nya hoyong terang Korea teh naon tinu berdirina Korea tah kaping sabaraha meureun aya mimitina berdirina. Oh, aya kan tenang. Masih kena emot siap ambil gitu. Upami telepatna kaping hiji bulan 4 2014. Alhamdulillah terus pada 5 tahun lah. Terus laminya Terus kami alhamdulillah. Sekarang di jero Korea teh aya naon wae salarasna anu diunggulkeun misalnya Diunggulkeun teh yang aya permainan
barongan. Oh mau barongan. Barongan tapi sanes mah jeung ada barong. Barong umum lah ya. Barong. Kuda lumping, kuda kepang atau nanti kuda koi. Jalmi anu kasurupan. Oh jalmi anu kasurupan. Teh kuda lumping. Terus Kita sareng ngagaduhan sinden pameget teh Nah, panganten. sinden Korea mah gitu ya. Ning di Korea teh ngagaduhan sinden pameget, atraksi barong sareng kuda lumping teh anu jalmi anu kasurupan teh geuningan eta kan. Urang taros deui enak tentang meureun aya malimna berarti mun aya nu kasurupan teh. Enggak, ieu malimna geuningan teh ieu. Nuhun karena Kan apa nih? Tah kan di nu meureun kan di aya eta teh aya persiapan saacan manggung. mohon. Ritualna meureunnya Jantan satu acan bade manggung anjingna dina wongina teh alhamdulillah nya murah kate ngaranggo keneh gitu. Alhamdulillah upami bade manggung teh wongina teh dikempelkeun ku abdi teh sinayaga sadayana teh Diriungkeun. muhun diajak tawasul ku abdi Oh, tawasul. dan kasalamatan kanggo anjing bade durna beun teh gitu. Sareng deui upami anjingna bade nambah oke moral anggalnya disiapkeun sadayana Disiapkeun. sadayana teh lah disiap-siapkeun kok lahirna boh batina kedah siap eta mah teh sagawaya kana kitu nya ari dina kesenian kita geuningan manawi teh wah kumaha ari pek geuningan nya kieu geuningan keputusan sareng anjingna bade dur oge di dinya teh nya sami kitu nyayogikeun sasaje ritual geula da saurang sepuh teh mah geuningan kudu ngalah kudu menta dipit kudu amit saurang teh kitu teh nuhun nya pangintan sakitu upami kamu persiapan sama dina wongina sareng bade eta kada apik kurang teh kitu. Tah geuningan kitu barudak geuningan teh segaya wayah joprung we ngahibur teh geuningan aya ritualna aya persiapan tawasul tan penting nama tawasul anu ngahijikeun urang sararea dinu kompakan berarti eta teh lain teh sagawaya joprung dog tinggal igal kade teh da enak meureunna aya deui alat-alat kan Oh, terus tadi alat-alatnya disiapkan oke tempatnya siapkan sama persiapan tongnya tong tong paling dia ada oh tuh ini iya Ya, di seueurnya tong kayak gitu tong rahasia talingtit dilingtit nu leuwih alitnya nu leuwih alit dilingtit rahasia brung belum dia badublag Nah, iya, oh bedugna nu ngegeber anu bandung teh ya. ngaramekeun ada muka mana mana biasa mah bedug gitu Bedug ya. sareng toa tarompet da nganggo tarompet Trompet sinen teh ya benernya nganggo sinen. kecerek mau mohon kantos kencek oge ngaramekeun Oh, kecerek mah komplit geuningannya. alhamdulillah atas aya sadayana geuningan ya hasil perjuangan marurang kali teh Oh, mun tah ieu barong teh barong anu ciri khas teh nya. mohon dia rusak dianggo Di reangan. dinamian ku abdi teh si ewo ieu teh Dinamian ieu teh. Mantap, nu Anu jadi teh ewo. dinamian sewu. ewo Oh, ewo dinamiannya ewo. teh nu dikojokeun Oh, anak dipojokeun ieu. upami kamu babadutan ieu Oh, iya babadutannya. mau dia kamu atraksi ya kamu babadutan anak kamu di jalan ya mau Oh, arak-arakan oh arak-arakan teh nanya. udah kumar si rambutna panjang dia kumar orang kali teh dinamian si Delis ieu Si Delis, istrina si Delis. mohon istrina gitu Si Delis. jodohna lah Oh, saya jodoh berarti. Iya, meren putra. ah Geuningan gitu putraannya. si Denok ieu teh mohon Putraan geuningan. Denok kumar ge alit sareng baheno Oh, gitu iya, gitu iya. pama dianggo teh wah getak-getaknya teh mantap itu kan mohon Visi garurubuk. Oh, serius. Baru laras muun pangintannya lah di henteu kayak geuningan urang teh nya koleksi nu kita geuningan aya nu ngancik pangintan jantan Di Sukawaya berarti nya kurang walan nyimpen gitu aya nu kasurupan wae gitu lobatan di kodapan alhamdulillah geuningan tos nyalah sadayana gitu sareng deui nya ya oge ngadirikeun sedia teh da panginten abdi oge izin ka ditu ka dieu ngadamel serat legalitas Oh, iya, iya, kudu izin dah, nya. mumun laras atuh supados teu aya non di jalan lah gitu. Tos iya berarti nya tos aya sertifikat. Alhamdulillah. Diresmikeun. Punten Oh, mangga. Malah bener. panginten ya hasil rundingan teh Oh iya. rundingan aya ngantos keluar alhamdulillah Oh,
tah ieu geuningan ngadama grup teh geus gawaya tah ieu tos terdaftar tos aya surat di kelurahan di desa teh tos kecantum tah ieu alhamdulillah lebet provinsi kan provinsi ya geuningannya sanes dina kelurahan saukur lingkungan desa unggul tos provinsi ya teh mun kitu bener tah berenang pasti tujuanna ngadamel grup Korea teh tujuanna naon tah mangga Kang Rudi janten abdi ngadirikan grup Korea teh nya eta komunitas teh kahijina kanggo ngamumule seni buhun untuk pusat kaluhun terus kanggo ngarangkeun para seniman-seniwati sabangun intina mah ulah ngahilangkeun seni buhun anu kakumpul anu titipan di kaluhun janten kesenian teh ulah pareumeuh ulah eleh ku negara batur gitu ku negara modern pangitan gitunya namanya sudah aya lampungan maka oleh ngomong dan sambil ngarangkul oke orang kali ayeuna gitu banyak anu acan terangkan kayak apa dikenal-kenalkeun kayak ku kami gitu kan si orang kali jadi ajarkeun oke gitu supados kan lah hari nami Yuswa banyak orang kata terang geuningan nangke bila mana ke abdi tosoku rengan-rengan sadaya atau sabu kaya kayaknya kayak penerasnya anu anak sih mau generasi gitu kan anu SD SMP nanti kopi dirangkul gitu apa dan jadi inti nama ngadidikeun Korea teh kalau memulai sekitar kepada menteri ulah dugi kepada menjadi seni wayang Sunda tah kitu geuningan teu saukur ngadamel komunitas unggul aya jangan kesenian unggul anu hampir pareum ku zaman modern ieu wadahna komunitas teh jeung ngarangkul barudak-barudak anu awam keneh anu komunitas anu real tadi dia wadahna